ngalakukan jabatan terus tapi aya di kerajaan gitu tapi tengah ngangge titel gitu kan. Cuman keberadaannya sangat berpengaruh. Selera. Jadi kerajaan teh. Sabab anu nyawa sejarahna anjeun tujuh-tujuhan teh Pandawa diasuh ku anjeun. Sapinter-pinterna, nah cek abdinya sapinter-pinterna eta raja-raja anu titrah Pandu. Anjeunna teu ngalaman langsung, tapi sosok Semar itulah nu ngalaman langsung. Zaman baheula. Nah, nu jadi narasumber. Saha si Semar teh. Jadi weh deui kadinya teh. Mun tah si Semar eta anu ngasuh. Sekarang saupamina urang kenal sosok Lengser tarik dina sejarah eta Nuhun. anjing jangan pikiran Kumaha